Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa Wilujeng Sonten Tepang deui sareng simkuring dinu acara Warta Saliwat. sawatara ibet sakuliahan tatar priangan seja didugikeun dina pidangan Warung anu nuju hits di daerah Majalaya nyaeta Warung Capruk. dinten ieu edisi Salasa kaping 18 April 2017. Pamirsa, sasarangan sareng simkuring pun Nurul Helmina Hoirunisa sareng rekan simkuring nyaeta Puri Santikawati. urang sami-sami babandungan bae iber salengkapna. Hayu urang langsung karekan abdi anu aya di lokasi ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring jalan teman-teman menuju aya di salah satu kafe anu menuju booming lah gitu tan menuju hits di kalangan pemuda zaman ayeuna. Simkuring pada kupas gitu naon sih WhatsApp-nya naon sih kafe teh menuju booming di Majalaya gitu ya. Langsung aja kalabat ayo. Simkuring pada tumaros asal di palangan-palangan nu aya di kafe. Kunaon sih batu resep gitu tuang di dieu tah kitu nya. Dia salah sahiji aya namanya Kang Wadi gitu tanya. Jeung Umi bila abi mah tumaros mun nah sih Kang Wadi milih ieu kafe gitu tempat nongkrong apa gitu. Kunaon kita alasanna Kang Wadi resep ya hiji tempatna raos gitunya dinu dekorasina oge raos kanggo fotoan gitunya ngomong kangge anak-anak muda zaman ayeuna mah gitunya katambi di selain tiasa nongkrong di dieu warung Capruk oge nyadiakeun nu namina studio record anu tiasa ngawadahan nya anak-anak muda anu berkreasi lah ya kaleresan abdi oge bergerak di bidang musik janten nya nyaman pisan lah gitu di tempat dia gitu. Ayeuna pamit pilihna karawasan dina tuangeuna. Nah, pandangan moding karena ieu tuangeuna. Kaiji tuangeuna nu utamina mah marirah gitu nya pas pisan sareng saku anak muda gitu nya. Eta ketambi emang makanana anu cocok pisan kangge santai-santai gitu tah. Itu salah hiji tuangan anu mata unggulan di dieu nyaeta surabi gelo. Wah eta mantep pisan tah. Wajib dicoba dan mungkin eta salah satu makan-makan andalan di warung Capruk lah. Pami dina ditirik sarboning nya. Kumaha sih dekor di dieu ngabedakeun anu ngabedakeun spesialna ieu warca sareng tempat-tempat misalnya pilih sarboning kumaha sih eta spesialna ieu tempatna naon. Paling di warung Capruk ieu langsung santai gitu nya. Kanggo anak muda mah bebas gitunya kan hari di sanes berarti ngabedan-bedan kayaknya tapi di warung Capruk mah sorabi mah langkung kumahanya bebas ya intinya mah gitu langkung raos lah gitu kanggo kita berkumpul sareng rencangan reng-rengan sareng sejabana mah gitu lah. Pandangan bisa tuang gitu kurang taruhan ka di rumah sana sahabat guys kita makan aku di rumah masak orang sih menu andalan di warcap beri menu andalannya teh naon di dieu beri menu andalannya mah di dieu mah surabi surabi aja dia gitunya tak surabi gelote aya baralasa kita di surabi gelo
Rasa nama ya kopi aya. Boka topi. Harga di rendah sampai tinggi seberapa? Daya teknik cara yang lain juga Pampu dipilih sina keistimewaan eta. Namun ngabedakeun sieun warung sareng pesannya kita. Umumnya sih dia jadi klien dari pelanggan teh kayak katakan kayak barengan gitu sama rejengan. Tinggal geser tinggal ka dieu ieu babara kakas alat-alatna. Mun sakitu atuh aduh bisa lah ya. Nah, ini penasaran kali cek Kang Odi itu teh enak. Ieu teh nikmat gitu ya. Penasaran gitu. Tapi kurang cepian enak. Ieu teh namanya Sulabi Gelo Fit. Ada sekali kan. Alhamdulillah hayang oge seuring ta ieu lepat tos nanaros tos ngubrak ngapik tos ngupas naon eta warca teh kiwari eta tos terang seuringnya atuh nuhun sarena tos lajo ieu warta saliwat ya punten diri SMK Salapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kitu panginten pamirsa, hasil laporan ti rekan simkuring nyaeta pun Ilham hatur nuhun atas masihan informasi ka pamirsa. Tah, pamirsa, warta anu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan. Warung Capruk Dinten ieu aya saur di sepuh urang tungkul kajukut tanggah kasadapan. Mugia janten lenyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan ais pangampih warta saliwat simkuring Punur Wahaminah Hoirunisa sareng rekan simkuring nyaeta Puri Santikawati. seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.